Beresan kamar anu paburisat sigah kapal pecah, tuluy nyapuan balkon anu loba runtahna. Ieu teh sore-sore nya Besti abi teh tos beres ibak. Nikot kabar ayeung yang geuningan abong usum halodo. Seuing ngecek yang di luhur kamar si bujang acan diberesan. Tungna mah geus ibak teh naek we ka luhur ek meresan heula kamar si bujang. Temeungpeung penghunina keur kalaluar geuningan Besti bieu teh alulin marawa dog-dog ek nabeh kuda lumping. Ningan ya Allah ieu kamar kot ka teu mangrupa. Oge kot ka geus ka mana ieu teh Besti bakat aya di saprean teh dilaan deui. Dilaan teh ari ditilepan mah da ieu mah dilaan teh ditamrukeun atuh di mana wae. Deui we spre nawang pasangkeun deui karunya ieu kasurna bisi eraeun dibubuligir mah teu disprean. Pun Besti ieu teh datos diomongan sababaraha kali titah beresan cekeng oge kasur teh. We yeuh ning kasur nu belah dieu kasur si bujang anu SMP. Kasur anu belah ditu mah penghunina ge apan eueuh katasik heula monok di ninina. Beres ngeprukan kasur tuluy ewang sasapu ayeuna mah. Herannya Besti naha cenah kamar mandina bet aya di luhur. Atuh da Besti ieu teh matak capek kamar mandi teh aya di luhur. Coba geura lamun keur gering komo kamari aduh kudu pulang anting ka luhur ka handap. Ieu deui kumaha deui mak nya teuing kudu disulap mah jadi dihandap. Dengan Besti runtahna ge kot ka kawas naon komo ieu di luar. Balkon ieu kot karuntah hungkul kieu bakat ai jarajan meureun lunglung we. Ieu teh sabenerna mah karesep abi Besti sok enakeun kitu ningali pemandangan. Tuh we nu hejo di hareup teh lapang itu teh Besti geuningan tuh loba barudak keur marain sepeda. Ame mun sore-sore teh loba barudak marain sepeda, loba nu keur marain lang-layangan geuningan. Usum halodo mah sok resep geuningan Besti barudak teh alulin beda jeung usum hujan. Na mah tinggal kukumah we datos beres beberesna oge. Beberes-beres tapi awak hareudang deui lamokot kesang deui ieu mah. Alah wae nya Besti ieu mah beberes teh lainna tadi samemeh ibak. Beres we geuning ayeuna mah HP we baratak ningan si barujang mah tah. Seulaah nya Besti bisi panjang teuing videona.